Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu jejer cariyosna kasasar lampah bagean kagenep. Atuh sateu acan Mang Adul neraskeun kana dongeng Sunda kasasar lampah bagean kagenep ieu. Sapertos biasa Mang Adul bade nyuhunkeun pangrojong nati sadayana upami bilih mah gitu aya nu teu acan subscribe tong hilapnya di subscribe heula supados Mang Adul langkung sumanget kana ngagarap dongeng-dongeng Sunda anu sanesna sareng deui kanu utos subscribe atuh tong hilap kanggo ngalaik ngomen atanapi nge-share nya upami teh mah panginten aya kakirangan di nagarapan dongeng Sunda Mang Adul ieu pamugi atuh dinyuhunkeun ieu nanya dina komentarna supados Mang Adul tiasa ngabenahan deui kakirangan-kakirangan garapan Mang Adul ieu atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda kasasar lampah bagean anu kagenep ieu Mang Adul baris dikawitan prung wilujeng ngadangukeun. Naon sih bah aing meni asa ararame mak naon eta mah na ember emang aya naon sih mah na ember teh piraku bongkeng maneh teu nyaho naon anu kumaneh diasupkeun kana ember masih keneh nanyakun pandis puguh cenah maneh lain anu ngalana oge piraku maneh teu nyaho. Pak Haji Basar malik nanya ka si bongkeng atuh si bongkeng ge beuki kerung we teu ngarti dangis buguh anu diasupkeun ku manehna kana ember mah ngan saukur buah anu warnana warna koneng malahan manehna mun teu salah teh ngalana teh ngan ukur gegenep sikina. Emang eta oge buah bah tapi uing mah ngarasa heran kunaon si emak jeung si abah siga anu bararingu siga nu rewas ningali eta buah teh kan geus jelas eta teh buah nu bawa uing si abah mah aya wae si bongkeng ninggalan deui bari memang si bongkeng mah ngarasa heran kunaon cenah inungna jeung Pak Haji Basar siga anu kararaget ningali eta buah sok padahal eta teh kan buah biasa warnana teh koneng pada si bongkeng meureun teu nyaho ngaranna. Eta ge bongkeng emang ari beusa maneh ngaranna buah eta oge dan memang ari kerja maneh keur masih keneh di alam siluman mah masih keneh buah tapi pas kumaneh geus dibawa ka dieu mah geus lain buah deui makana kuring jeung inung maneh teh ngareruas sok sieun aya baukaran sok sieun maneh aya perjanjian jeung makhluk siluman eta gitu bongkeng. Uing mah begitu ngarti bah naon kita tadi hayo we perjanjian jeung siluman geus puguh uing mah henteu eta teh uing mah ngan ukur buruh ai maneh bah geus puguh uing teh pada nyalametkeun itu makhluk anu kajiret ku areuy tah uing teh dibere eta buah bah keukeuh wae aya perjanjian si abah mah emang ningali lah buah teh geus rubah jadi naon sih bah uing jadi penasaran lah. Si bongkeng ngemalan deui ka Haji Basar bari satengah ti nyereng dangis puluh adatna ari si bongkeng mah emang ngomongna siga anu henteu dijaga tapi
Padahal madina hatena mah si Bongkeng teh mangrupakeun budak anu bager, anu soleh, ngan emang adatna kitu. Jadi si Bongkeng teh satengah ti nyereng-nyereng wae atuh ka Pak Haji Basar teh. Ari Pak Haji Basar ngadenge si Bongkeng nyereng teh atuh laina ambek, kalakah ngeh kewe seuri. Bari sakalian manehna oge ngasorkeun ember anu maksud ek nemongkeun buah anu bawa si Bongkeng tadi geus rubah ngajadikeun emas. Bongkeng kan ieu atuh ieu tingali maneh apal henteu naon ieu teh Bongkeng. Tuh buah anu bawa maneh teh ayeuna mah geus rubah, tingali tuh rupana ge geus herang kieu jabanding tuas. Cik ai maneh apal henteu ieu naon Bongkeng. Si Bongkeng terus ningali kana eusi eta ember. Pek si Bongkeng ngahuleng langsung ngaragamang mencetan kana eta benda anu aya dina ember. Anu ceuk Haji Basar mah eta teh emas, tapi da bubuhan atuh si Bongkeng mah budak keneh encan apal nu kumaha ari ngaran emas teh, bahkan encan pernah ningali rupana jeung bentukna oge. Nah abah nya bejadi nu kieu da bisa eta teh uing teh ngalaan buahna teh ngala uing sing nyaan bah uing mah buah bah. Naon nu kieu bah uing mah teu butuh picieun wedahnya keluar kenaon nu kieu bah. Kitu pokna si Bongkeng. Bari si Bongkeng langsung ngepeskeun leungeunna malahan nitah miceun cenah ka Haji Basar keur naon barang nu kieu mendingan keneh piceun weh da geus puguh si Bongkeng mah teu nyaon naon ari emas teh. Adenge si Bongkeng nitah miceun kana eta emas atuh BM teh selaku induna langsung nyamperkeun deui bari nyarek ka si Bongkeng terus diterangkeun naon ari emas teh da geus puguh meureun anakna teh masih keneh leutik encan paham kana naon anu ngaran emas. Anu mana ujang ulah dipiceun Bete apa kana emas bisi hayang apa ari emas teh nyaeta mangrupakeun perhiasan. Ngan pedah ieu mah atuh emasna we masih keneh golondongan. Lamun mah dijual ieu ngajual hiji oge wah geus bakal kabangun masjid, geus bakal kabangun imah geura ujang. Ulah keun bae keun we engke urang tanyakeun heula ka bapa maneh kudu dikumahakeun we atuh ieu teh emas teh. Dan geus puguh mah oge kaget ningali emas segede kieu teh bari jeung sagenep-genep. Geus puguh we meureun ieu mah rezekina maneh ujang. Ngadenge induna ngomong teh atuh si Bongkeng teu ngomongna naon, maena ngan bati ngahuleng bari ngulak ngili kana eta emas. Nah teu nyangka cenah makhluk anu aya di alam siluman teh ternyata balagur semet ka diri manehna oge di bahanan emas. Yang geus malah koplah ku si mawe atuh uruskeun kitu mah uing mah teu hayang nyaho mah lah rek emas rek naon lamun sakira-kira berharga mah atuh sok ku si mawe tah rawatan kumaha carana bagi we masyarakat mah supaya masyarakat ngarasa ngasaan gitu kumaha anu ngaran emas teh tah si abah oge bere bah keur nyen pasantren kok bah lah ari bener mah berharga bah uing mah nu penting ayeuna mah ngarasa bahagia we bah geus bisa papanggih deui jeung si emak jeung si bapak ayeuna ge geus teu kuat hayang papanggih ye jeung masyarakat lah menilai-ilahnya masyarakat teh ka mana atunya uing hayang panggih jeung si Ohen lah gitu tembal si Bongkeng. Bari ge kumaha diuk deui gigireun Pak Haji Basar. Oh si sabar we jang sakudung ieu masyarakat dararatan. Oh heueuh ieu teh geus trek isya geuningan hayu atuh urang ka masjid heula we ke bareng ka dieu jeung masyarakat ameh puguh aing geus salat isya marineh di dieu ngobrolna oge gitu jeung Pak Haji Basar. Da kebeneran atuh waktu oge geus rek isya cenah antukna Pak Haji Basar oge ngajak si Bongkeng heula ka masjid ngamein keweh cenah di masjid bareng jeung masyarakat nu sajen kadarinya deui. Ieu bah urang ka masjid we sugan atuh di masjid uing papanggih jeung si Ohen alah meni geus hayang panggih jeung si Ohen hayu bah mak uing
lamanya kana sige teu lamanya jeung si abahnya mak. Si Ohen oge ngahayukeun atuh ka Pak Haji Basar. Da beneran cenah geus teu sabar hayang panggih jeung si Ohen. Sugan atuh cenah di masjid bakal papanggih jeung si Ohen. Bari manehna udang sakalian pamit ka indungna antukna si Bongkeng miheulaan kaluar ti imah. Ari Pak Haji Basar ngomong heula ka BM supaya ngampihan heula eta ember anu eusina nyata emas bisi kabu kapanggih cenah ku masyarakat. Engke masyarakat bisa-bisa bakal paciweuh teu pararugu. Berawa we atuh duanana ararinit ka masjid sing sanajan waktu isya can manjing tapi cenah engke we sakalian nungguan isyana di masjid dan geus moal lila deui oge pasti adan. Barang teu jauh di ka masjid, Pak Haji Basar ningali masyarakat keur ngalariung di masjid. Bener we cenah masyarakat teh nungguan heula salat isya meureun da kagok mengke we ta salat isya babarengan ngabring ka imahna Mang Tarmin. Dikaciri di kajauhan oge Mang Tarmin keur ngobrol jeung salah sahiji masyarakat, tapi masyarakat eta sigana lain urang sudah hayu. Soalna Pak Haji Basar sorangan henteu wawuh ka eta jelema. Ari itu sahajangnya oi anu keur ngobrol jeung bapa maneh itu mah sigana lain urang dieu. Da kuring ge kakarak ningali. Hayu urang campurkeun hayang nyaho saha itu teh. Pak Haji Basar nyarita ka si Bongkeng bari sakalian ngajak nyampeurkeun ka Mang Tarmin. Heueuh ngabah saha itu nya? Uing ge teu wawuh itu mah. Da lain urang sudah hayu eta mah sahanya. Nah bapak uing bisa ngobrol jeung jelema anu teu wawuh sahanya rek namu kitu ka si abah meureun bah eta mah hayu atuh urang sampurkeun bah bisa rek namu ka si abah Terus we atuh duanana oge ngarengkahkeun sukuna anu maksud rek nyampeurkeun ka Mang Tarmin anu keur ngobrol jeung hiji jelema anu mangrupakeun lain warga sudah hayu. Geuning ka dieu jang maneh. Heueuh syukur atuh bareng geuning jeung Pak Haji. Oh nya Pak Haji atuh urang sakantengan heula we netepan isah heula. Engke lebih rineh kitu ari tos isah heula mah ngawangkung di bumi kuringna. Bari sakalian ieu cenah aya tamu Pak Haji di tebih. Mang Tarmin curing ningali anakna si Bongkeng nyampeurkeun ka manehna jeung Pak Haji Basar. Atuh manehna ge terus we nyolongkrong sasalaman ka Pak Haji Basar dituturkeun ku tamu anu lain urang sudah hayu eta. Yang geuning aya tamu. Urang mana ieu teh bade ka saha ka dieuna teh? Rek ka abah atawa ka saha ieu? Pak Haji nemalan bari sakalian mainan nampanan sasalaman ti Mang Tarmin jeung ditamu eta. Mohon Pak Haji nepangkeun abdi sirop di Pasir Luhur. Kalorsan si abdi teh tos aya saminggona milarian bumina ujang Bongkeng ye. Da kamari mah si abdi teh nguping cenah jang Bongkeng teh parantos nantunkeun alam buja. Tapi ari nembe rame-rame ngadarungeng deui cenah yen jang Bongkeng teh teu acan pupus aya deui malahan cenah ka bumina. Atuh kalorosan we abdi teh biasa ngaros bingah bade sakantenan bade ngiring ke mah ka bumina jang Bongkeng. Kitu jeung eta tamu bari sakalian manehna ge ngenalkeun ngaranna teh cenah si Rod urang Pasir Luhur. Teu kuncirila salah sahiji warga kampung Sudahayu adan atuh Pak Haji Basar jeung nu silian oge antukna ararasup ke masjid pikeun ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Saberesna salat isya masyarakat Sudahayu anu lalakina anu salat heula isya di masjid mah atuh bareng kabeh ngabring ka imahna Mang Tarmin. Da geus puguh ibu-ibu nama jeung baludakna cenah geus arinit ti heula tadi oge langsung ngajugjug ka imah Mang Tarmin. Soalna arapalun BM baturna jadi sakalian cenah rek babantu ka BM si siap pikeun ngayakeun syukuran ku kadatanganana si Bongkeng.
Sanepina ka imah Mang Tarmin atau masyarakat ge langsung we dariuk bebarengan. Ari si Bongkeng keukeuh we manehna ulak ilik soalna di masjid oge henteu manggihan si Ohen cenah. Ari si Ohen ka mana soalna di imah manehna oge masih kene suhung. Terus waktu si Bongkeng teh nyarita ka para masyarakat, lain si Ohen ka mana nya bet jeung tadi di masjid ayeuna ka dieu ka mana nya cik aya nu apa tuh si Ohen ka mana Pak ari si Ohen teh teang ka imahna geuning ka dieu gitu ucap si Bongkeng nanya ke masyarakat anu aya di dinya. Malahan maka bapana nanyakeun cenah nah diteang henteu cenah si Ohen ka imahna soalna si Ohen di masjid eueuh ka dinya ge henteu nyampak. Ari tadi mah jang Bu Haji Komala nyariosna mah erek nyimpang heula ka si Ohen teh cik atuh coba taroskeun tuh ka di dapur Bu Hajina hoyong apal ka mana si Ohen gitu. Nah sugan indungna ge berencan ka dieu coba tuh. Mang Tarmin nemalan bari nitah ka si Bongkeng neang ka dapur cenah cinta nanyakeun ka Bu Haji Komala soalna tadi pas manehna ngajemput Bu Haji Komala teh papisah di pertigaan ya. Bu Haji Komala mah erek nyampeur heula ka indung si Ohen, ari Mang Tarmin mah erek langsung ka masjid heula cenah kitu. Atuh si Bongkeng ge langsung weh neang nirili ka dapur erek nanyakeun ka Bu Haji Komala nah si Ohen ka mana bet eueuh ka dinya geuning. Mak ari Bu Haji Komala ka mana mak? Uing erek nanyakeun si Ohen mah tadi cenah jeung si bapa mah ku Bu Haji Komala rek disamper cenah indung si Ohen teh ka mana mak? Si Bongkeng nanya ka indungna soalna manehna teu ningali Bu Haji Komala aya di dapur. Nah ada Bu Haji Komala macan ka dieu. Tanyakeun atuh ka bapa maneh. Lain tadi teu nyusulanna na bapa maneh. Bangesan tepuguh can ka dieu. Sok coba tanyakeun ngame disusulan deui ka ditu. Ari suganta mah erek bareng ka dieuna atuh. BM nemalan nyebutkeun yang Bu Haji Komala teh can aya ka dinya. Terus weh BM oge ditah deui si Bongkeng nanyakeun ka bapana. Dari suganta mah cenah bakal bareng tadi teh jeung Mang Tarmin. Sing horeng geuningan can aya Mang Tarmin mah padahal geus ka dinya. Terus waktu si Bongkeng oge nirilik deui asup di ka jero anu maksud erek nita bapana nyusulan deui Bu Haji Komala jeung indung si Ohen. Can ge acan si Bongkeng nyarita ka bapana kadenge di luar aya nu uluk salam kadengena mah Bu Haji Komala meureun eta ge jeung si Ohen jika katut indungna. Assalamualaikum. Ini geus kararumpuh ya. Yang geuning maneh syukur nya Bongkeng. Maneh geuning salamet. Bagus puguh meureun can waktuna maneh teh nya can nepi kana takdirna. Bangis puguh moal aya anu bisa ngalawan kana takdir pangeran mah. Heueuh syukur atuh. Ka mana nya geuningan suwung? Aya di dapur kitu. Bener we Bu Haji Komala manehna uluk salam bari langsung asup ka imah. Bari langsung nyamperkeun ka si Bongkeng, ngusapan ka si Bongkeng. Bari teu lila manehna nanyakeun BM anu aya di dapur. Terus manehna ngoloyor ka dapur sakalian dituturkeun ku indungna si Ohen. Ari si Ohen anu tadi aya dina tukangeun Bu Haji Komala jeung indungna teh laina nuturkeun asup ka imah. Manehna kalah ngabadeg gawe dina lawang panto bari panon muleuheuk nolong ka si Bongkeng bangun anu henteu percaya yang si Bongkeng teh geus aya deui di imahna. Hen ka dieu maneh kalah cicing na lawang pantonya buru ka dieu buru asup ka dieu ye diuk di dieu deket wing jeung Pak Haji lah buru wing rek cerita sia Hen seru rame pokona mah bener-bener wing mah asa dina ngimpi sia Hen buru atuh ka dieu jeung wing ge urang ngobrol Hen. Si Bongkeng nyarita ka si Ohen anu keur meuleuheuk dina lawang panto. Si Bongkeng ge apal jeung surti yen si Ohen pasti ngarasa kaget jeung rada-rada teu percaya meureun ningali manehna aya deui di imahna.
Nadanya si Bongkeng nyarita ka manehna, si Ohen lainna nyamperkeun jeung nemalan, manehna tetep we meuleuheuk bari bengong panonan mencrong ka si Bongkeng. Manehna masih keneh teu percaya yen sobatna bener-bener balik deui ka imahna. Soalna manehna sorangan anu nyaksikeun si Bongkeng ti kerlep dina eta leuwih jeung si Bongkeng dikuburkeun di pemakaman umum. Jadi si Ohen mah ngarasa teu yakin we yen eta teh bener-bener si Bongkeng. Nah Hen, ka dieu buru asup jang. Sok ka dieu buru kalaka bengong jeung mencerong. Bener ieu teh si Bongkeng, bener tuh, tingali si Bongkeng tuh. Bener buru ka dieu. Pak Haji Basar ge mauran kana caritaanna si Bongkeng atuh. Langsung manehna ngita asup ka si Ohen. Soalna Pak Haji Basar ge surti yen si Ohen teh ngarasa can yakin yen eta teh si Bongkeng. Terus atuh Pak Haji Basar teh ngacemel kana pipina si Bongkeng, ngayakinkeun yen eta teh bener-bener si Bongkeng. Ari si Abah nanaonan tah kalah ngajemel uing nyeri nyaho. Hen atuh baru manehna diunggah ka dieu, maneh mah kalaka bengong di dinya. Jadi we uing dijemel ku si Abah nyeri buguni. Buru asup buru. Atuh masyarakat anu araya dinya teh kabeh sareuri ningali si Bongkeng ngegeremean, ngarasa nyeri meureun pada dijemel ku Haji Basar. Sanggeus kitu mah atuh si Ohen oge langsung nyampeurkeun bari jeung kaayaan asor-asoran, masih keneh teu yakin yen eta bener-bener si Bongkeng sobat manehna. Kan mana eta teh bener kan. Mana bisa hirup deui kan. Cieun maneh lain kan. Si Ohen nyarita jeung ciri khasna anu galab teh manehna masih keneh sieun cenah nyampeurkeun ka si Bongkeng teh, sing sanajan lalaunan antukna manehna oge nepi gigireun si Bongkeng. Ari manehen nya uing atuh ieu teh. Uing mah dan canpai ari maneh atuh Hen. Kelah ku si Abah dicaritakeun kumaha lalakonana. Nu penting mah uing teh sono ka maneh Hen. Lain Hen ti heula maneh ka mana meninggalkeun uing sorangan sia di ditu anu poek obat jurig di ditu teh Hen. Untungna uing bisa salamet Hen. Tapi sia aneh uing di ditu pepangi jeung si Abah tah. Si Abah aya ulin ka ditu Hen. Si Bongkeng nyarita panjang lebar ka si Ohen bari manehna ngagabrug nangkep ka si Ohen da bener meureun puguh-puguh bener-bener sono lah kanu jadi sobatna. Sing sanajan cek manehna mah kakarek 2 poe teu pepanggih, tapi rasa sono teh bener-bener siga nu geus teu panggih mang bulan-bulan. Bubuhan meureun jeung sobat dalit. Soalna si Bongkeng teh kamana-mana selalu jeung si Ohen. Malahan mah si Ohen teh hiji-hijina babaturan anu sok maturan manehna nyair di walungan. Makana manehna ngarasa bener-bener sono kanu jadi sobat dalitna. Teu kungsilah Pak Haji Basar muka omongan, manehna masih keneh penasaran atuh ka Jang Sirod anu urang Pasir Luhur teh naon maksudna jeung naon tujuanana manehna neneangan si Bongkeng. Sok padahal si Bongkeng sorangan teu wawuheun atuh dabang boro-boro si Bongkeng. Sing sanajan bapana wae Mang Tarmin jeung dirina wae istilahna Haji Basarna wae anu mangrupakeun sesepuh di kampung Sudahayu emang teu wawuheun kaya Jang Sirod teh. Lain Jang, kuring mah masih keneh penasaran ka Jang Sirod bah. Cik anu maksud jeung tujuan teh aya naon neneangan si Bongkeng teh. Padahal kan si Bongkeng sorangan ge moal wawuheun ka hidup teh.
mang boro-boro nih si bongkeng malahan kuring sorangan ge kan kakarek panggih jeung hidup teh. Cik coba jelaskeun naon maksud jeung tujuan hidup neneangan si bongkeng teh. Gitu tanya Pak Haji Basar ka Jang Sirot. Nuhun atuh sate acana si abdi bade nebadi hapunten heula ka masyarakatnya anu ngararumpul di dieu bilih ngaraos kaganggu kitu ku ayana riungan syukuran ieu atuh da kumaha atunya abdi mah ngan saukur ngajalankeun tugas ieu teh nu salorosna mah Paji ieu atuh nepangkeun heula lah ka sadayana da panginten araya di dieu teh sate acana acan kenal panginten ka abdi saha sareng abdi nepangkeun nya nami abdi teh pun sirod sim abdi anu padumukanna nyata di Pasir Luhurnya di pasantren Pasir Luhur. Sim abdi teh kautus ku mama anu aya di ditu pikeun nepangan Jang Bongkeng da abdi ge salorosna mah tos bade mulih deui da tos saminggon milarian Jang Bongkeng teh ngan nguping cenah Jang Bongkeng teh parantos pupus makana sim abdi teh nyimpulkeun bade ulih deui. Nanging pas abdi bade netepan Isa sim abdi nguping rame-rame geuning yen nyawalioskeun Jang Bongkeng teh teu acan pupusna malahan nembe dongkap deui ka bumina. Tah kusab kitu nya abdi teh antuna ngiring we ka dieu lah sakantenan kitu hapunten we bilih ngaganggu mah kanu sanes atawa ngawagelah kana waktosna kitu tadinya. Kitu jawab Jang Sirot bari sakalian atuh maena ge ngenalkeun heula ke masyarakat anu aya di dinya dan geus puguh meureun dan rapaleun kabeh saha ngaran manehna jeung di mana asalna. Oh kutan teh hidup teh di pasantren Pasir Luhurnya ari sugan teh hidup teh ngan saukur di film muranana we. Cing horeng hidup teh anak didikna Pak Haji Kosasihnya kumaha guru hidup sehat di ditu. Pak Haji Basar ge atuh nemalan deui bari sakalian nanya kabar guruna. Sing horeng Pak Haji Basar ge geus wawuheun atuh ka guruna Jang Sirot teh nyaeta Pak Haji Kosasih. Leres pisan Paji abdi muridna Pak Haji Kosasih geuning Pak Haji uninga ka pun guru. Alhamdulillah ayeuna mah pun guru teh nuju kaayaan sehat Paji. Nanging ku diutusna abdi milarian Jang Bongkeng teh menawi di lemur Pasir Luhur teh nuju aya marabahaya lah isina teh balai nuju aya kamusibahan teras-terasan Paji. Tah abdi teh diutus supados milari Jang Bongkeng pikeun dicanah ka Pasir Luhur kitu Paji. Kumaha gitu maksudnya maka Jang erek nyanak si Bongkeng ka Pasir Luhur gitu Jang Sirot. Cik sebenarnya di Pasir Luhur teh aya kejadian naon atuh. Nah make jeung kudu Jang si Bongkeng sagala anu kudu ke Pasir Luhur. Emang si Bongkeng rek dikumahakeun cing bisa naon atuh ari budak kuring teh. Dan geus puguh budak kuring teh kakarek datang. Kuring ge masih kena ngarasa sono komo deui meureun indungna mah. Cik kumaha Pak Haji ye? Kuring mah asa teu ngarti ye teh. Mang Tarmin nyamauran kana caritaan Pak Haji Basar jeung Jang Sirot. Maena ngarasa teu ngarti ku sobab anu diobrolkeun ku Jang Sirot teh ngan saukur si Bongkeng we jeung si Bongkeng bari jeung teu nyaho maksudna naon. Malahan tadi Jang Sirot nyebutkeun cenah di Pasir Luhur keur aya balai. Atuh meureun Pak Mang Tarmin ge beuki teu ngarti we meureunan naon maksudna jeung kumaha rencanana ieu teh masih kena tanda tanya abi Mang Tarmin mah. Terus manehna ge nanyakeun ka Pak Haji Basar. Ningali gelagat Mang Tarmin siga nu rada teu merean atuh Pak Haji Basar ge langsung manehna nanyakeun deui ka Jang Sirot naon maksudna jeung kumaha ieu teh maksudna. Soalna boro-boro ning Mang Tarmin sing sanajan Pak Haji Basar sorangan can paham kana tujuan jeung maksud Jang Sirot jeung Pak Haji Kosasih di Pasir Luhur.
Oh yang cik kumaha atuh maksudna naon jeung kumaha ieu teh tujuanana da boro-boro ning yang tarbina atuh dalah kuring oge can paham ieu teh naon maksudna kok bisa wawuh kasih bongkeng deui pan geus puguh si bongkeng teh budak orok beureum kalau ulin ke mana-mana salian ti kawalungan si bongkeng mah sapeacana atuh hapuntennya kasadayana si abdi bade saalik ngajelaskeun ieu teh Pak Haji puntennya kieu manawi di lemur pasir luhur teh nuju aya kajantenan anu di luar nalar nya istilahna teh emang eta ge tos takdir nanging kan rada teka hartos lah ku akal oge jadi di pasir luhur teh hampir tiap minggon malahan tiap minggon teh saminggon teh biasa 2-3 kali warga pasir luhur teh para rupus Pak Haji terus aya kajantenan eta nya Pak Haji Kosasih teh ngayakeun tilakap anjeunna semedi lah dia tilakap istilahna teh itikaf sanes tilakap sanes semedi itikaf di masjid salami sawengi dua dinten dua wengi di masjid teh nya anjeunna teh teuing ilapat cenah anu bakal biasa nyalametkeun warga di kampung Pasir Luhur teh nyaeta murang kali alit anu parantos nanjang ka alam jin anu jenenganna teh nyaeta Jang Bongkeng ka abi can ulinya ieu kumaha apakah Jang Bongkeng teh leres tos pernah naon teh istilahna teh nanjang ka alam jin apa napi ngan saukur sami namina hungkul kitu da Jang Bongkeng ieu teh Mang Sirod oge atuh ngajelaskeun panjang lebar naon anu keur terjadi di Pasir Luhur teh. Yang di Pasir Luhur teh kaayaan keur genting masyarakat keur dicekam ku kasieunan cenah ku kaayaanana hampir 2 apa 3 kali dina saminggu masyarakat Pasir Luhur nuntutan mararaon. Ngadenge penjelasan di Jang Sirod Pak Haji Basar langsung ngahuleng maena setengah tipeureum tungkul ka hanap siga anu keur meleng sesuatu keur meleng anu terjadi tekung cila pek manehna nyarita deui lain yang ari kuring mah istilahna teh moal nyarek moal lita ngan eta mah kembali deui ka si Bongkeng tapi kan kuring oge rada teu ngarti ari si Bongkeng atuh bakal bisa ngalakukeun naon di Pasir Luhur dan geus puguh si Bongkeng mah budak otot leho anu kabiasaanana oge geus saukur nyair di walungan bener eta oge si Bongkeng teh kamari sempet nganjang ka alam jin atau alam siluman tapi kan si Bongkeng mah dah teu boga naon-naon teu bisa naon-naon sok tanya we ka budakna ayeuna mah kan kuring dia bingung kudu kumaha ieu teh lamun bisa mah sok we atuh hidup teh balik heula ka Pasir Luhur ke lamun geus di Pasir Luhur bejakkeun we kagu hidup mun bisa mah langsung turun ka dieu ameh panggih jeung kuring meh langsung jeung kuring ngobrol musyawarah kumaha hadena. Pak Haji Basar ge atuh panjang lebar manehna rada bingung kudu kumaha nyikapkeunana nyihareupan anu kajadian ieu terus we atuh manehna ge nyarankeun ka Jang Sirod supaya balik heula ke Pasir Luhur isuk mah cenah terus we nitah atawa ngajak Pak Haji Kosasih nepungan ka manehna di kampung Sudahayu. Oh nuhun atuh siap Pak Haji kitu mah atuh ayeuna mah abdi bade pamit nya bade uih wae ayeuna ka Pasir Luhur mumpung siang kene da mendege isa geuningan supados kabujeng kadituna masih kene teu acan wengi pisan kitu nya atuh Pak Haji. Ulah ayeuna atuh kewe isukan keun bae ayeuna mah sok we beuting heula di dieu tah tun si Bongkeng bari sakalian meh hidup hayang apa lalakonna si Bongkeng di alam siluman kumaha
kewe isukan paburang kaditu mah. Waktosna parantos teh nyekapan para wargi rupina dongeng Sunda kasasar lampah anu bagian kagenep dicekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun Mang Adul baris ngalajengkeun kana dongeng Sunda kasasar lampah anu bagian ka-7 permios.